Ada sebuah sumur tua yang berada di desa Mekarsari, dan menurut warga sekitar, sumur ini sangatlah angker, sehingga banyak warga yang merasa ketakutan saat melewati sumur burung tersebut. Dan seorang paranormal sedang melakukan mediasi untuk meminta izin kepada penghuni sumur tersebut agar tim kami tidak ada gangguan halangan naon-naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman dan ini Mbah Gondrong. Kami berdua akan menelusuri sebuah sumur burung yang berada di desa Mekarsari. Mbah, ya kira-kira menurut penelusuran Mbah Gondrong, yuk kumai sumur. Jadi kieu yang tadi Abah tos asup ke dimensi alam makhluk astral. Jadi ibarat tajang kurang dina sagala lagi kudu lamun ieu teh mah permisi untuk misi teh. Benar Pak. Jadi cek bahasa Sunda nama kudu kieu jang. Mipit kudu amit, ngalah kudu minta. Jadi urang sanajan beda alam sarua ari tata tertib dan masih gadi urang teh. Jeung penelusuran Abah tadi jang. Abah nempo di dia loba siluman. Di antara naon-naon silumana kembereun Abah bakal ngayakeun naon ngaranna teh. Mediasi tanam. Lain mediasi naon sih? Modelan diasupkeun. Tah, model diasupkeun. Jurigna karena jadi si jurig eta diasupkeun. Ya. Gitu. Benar, Pak. Jadi abdi ayeuna bade menelusuri mencari tahu informasi sumur ieu dengan cara berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral nu aya di dieu. Ya, benar, Bah? Gitu. Iya. Bah, non. Jadol. Sok. Reungit. Hareuh jadil. Jangan kemana-mana. Tetap di Dingin seram. Ya, kembali lagi bersama saya Usman di Dingin Seram. Ya, saya kali ini membawa seorang pasien yang bernama Mas Kurap. Ya. Mas Kurap ya. Mas Kurap. Mas Kurap ini akan dimediumisasi oleh Mbah Jambrong ya, Mbah. Maaf permisa ada gangguan sakedik. Cing. Ya salah saya hiji makhluk. Makhluk. Jalmi bah. Geus cicing tong. Jeung Abah hawa urusan teu kelar. Maaf permisa ada gangguan sedikit. Maaf ada gangguan, jadi kami pindah posisi di jalan ini karena sama saja, karena Mbah Jambrong itu ahli multifungsi, bisa memindahkan makhluk halus ke sini. Jadi kita akan mengambil hantu dari sumur itu ke sini ya, Mbah. Silakan, Mbah. Eksekusi. Kayaknya kosongkan pikiran, ya Bah. Sok. Dan akhirnya Mbah Gondrong melakukan mediumisasi kepada pasiennya yang bernama Mas Kurap. Apakah yang akan terjadi? Kita saksikan sama-sama. Hadir. Hadir, Saya ulah
Ulah naon? Ulah naon? Uling. Uluna dua. Isi dua tabah. Tugasna naon di jero sumur eta? Ngakan bangkong kepeo. Bahaya tuh, Mang. Iya mah. Iya, maaf bener. Maaf. Aduh. Kang, kurang Kang. Ya. Tarik napas. Cuma moderator cek di Maaf, pembuktian deui. iya mah basat kadi mah makhluk teu jelas. Tuang pembuktian deui anu jelas makhluk anu menyeramkannya. Nu sok nyingsieunan di sumur eta. Cek warga sekitar. Sok, Mang. Cing nya. Namun akhirnya mediumisasi diulang kembali karena Bah Gondrong salah memasukkan siluman. Iya, Iya saya. naon bayi naon? Sa. Naon bayi? Jadi aneh. Unyil. Aing unyil. Belum dewasa bae unyil. Unyil. Naon ieu? Salah. Keluarkan. Manya unyil. Di sumur. Aduh. Maya, Bah. Diteng. Dan mediumisasi diulang kembali untuk ketiga kalinya. Dan benar saja, siluman yang dimaksud oleh kami muncul memasuki tubuh Mas Kurap. Apakah yang akan terjadi? Hadir. Naon ye naon? Hadir. Siluman naon sia? Lauk, Raja Lauk. Lauk. Sia beneran cicing dina sumur eta? Benar. Lauk naon sia? Lauk cupang. Lauk cupang. Lauk cupang. Lauk cupang. Sia bener raja? Raja setengah raja. Setengah raja. Sia boga kemampuan? Boga. Oh, jangan. Bahaya. Bah Gondrong kewalahan melawan siluman lauk cupang tersebut. Bahaya, Bah. Bahaya. Goblok. Raja siluman laukna ya. Berbahaya ya. Wani sia kain. Hah? Udang. Ampun. Sia ngaku eleh? Ampun, aing ngaku eleh, ampun. Pokona sia ulah sok kaganggu di umat manusia. Ampun. Oh, makhluk anu mulia tibatan manusia sia. Nah, benar. Ampun. Ulah sok ngaganggu deui warga-warga di Ampun. Makassar ieu nya. Ampun. Jeung bejakeun. Ampunan. Bejakeun sia. Ya kenal. Njorek du tadi. Mun aing nyawe ate balas. Bukan kota bener. Oh. Ayo nanggeus sia keluar. Nya. Ampun. Keluar. Ampun. Sia janji ulah ngaganggu deui. Ampun. Sakali deui sia siluman naon? Siluman lauk. Lauk naon? Lauk cupang. Lauk cupang. Benar sia siluman lauk cupang ho? Benar. Aing sing salah ieu hampura. Benar. Ieu teu kejar-kejar. Keluar ieu sia keluar ieu. Gantong, udang. Aduh, apa kala leles. Alhamdulillah ayeuna tos anggeus penelusuran sumur burung nu di Mekarsari ieu nya sakitu bae ti abdi. Kurang atau leuwih hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten video ieu janjina. Hapunten. Syuting ya. Budak saha. Apun minta deui.
Hapunten video ieu teh lain video Hapunten video ieu teh video heureuyan. Mohon janten teu aya istilahna teu aya anu modelan tadi anu dilebetkeun ku abdi. Janten abdi oge sanes dukun. Sanes dukun abdi. Abdi sana lauk cupang. Jadi ini mah video heureuyan biasa, jadi lain video mediumisasi benerannya. Ini mah hanya untuk hiburan semata. Pokoknya ke sadaya konten kreator anu aya di Kabupaten Pegunungan dan utamina Indonesia, urang Sunda. Hapunten ya konten teh aya maksud menyinggung sasaha nya kayaknya kayak maksud sasaha ngasau hiburan, Ngasal ke hiburan, happy-happy. namun ngasau ukur mengisi waktu luang lah. Oke ulah hilap. Sareng-sarengna like, comment, share, sareng subscribe channel Kira TV. Channel Kira TV. Oke. Kalaban Kalaban TV. Iya. Kalabat TV. Like, share, komen, sareng subscribe. Ulah hilap tinggalkan di kolom komentar. Ya. Tinggalkan komen maksudnya. Mohon bener. Paling bisa gitu baik. Sampai banget di Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tiga action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kali ini malam terakhir bagi malam hari ini. Malam hari ini Bagi kita. Besok aku. ya kali ini saya membawa sebuah bapak sebuah pasien Isi dua tabah. Nyane di sumur tugasna naon? Di sumur. Akan bangkong kepala. Nah, sok ngadok teh. Cupang. Jepang bos. Kira gitu bae ayo. Ikali rek. Ngelawan. Maju gitu. Ayo orang iraha. Ayo tuh dia. Kontek lawan. Ya Mas Gaing. Saya Tah. aing siluman lauk. Tah, lauk. Lauk naon nya? Kita mundur. Bias ke mundur kita. Angin.